Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayana urang ngeraskeun hanca dongeng antara paeh jeung hirup bagian katujuh. Ieu biasana Bapak Tolib. Sat acan dipedahar ieu dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka sadayana pamirsa anu satia satuhu manco ngalaik ngomen oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti anu Maha Suci, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sakapeung mah sok nganaha-naha ngabongankeun peda harita budak waktu indit henteu dibawa. Mang Uju jeung Biimik mun kaleresan Neng Mintarsih ingeteun kamuhyan sok beak-beak diseuk-seukan. Diseuseul beak bersih pajarkeun teh eueuh pisan kabelaanana abong kena lain ka anakna sorangan. Padahal manehna nu mawa anu misahkeun ti indung bapana pajarkeun teh Mang Uju telenges geus nyangsara anak deungeun. Acan kasedih jeung kaprihatinan kolot-kolotna dipisahkeun ti anakna. Saleuheung lamun budakna diurus dirawatanana di hade-hade. Ari ieu mah kalah ka dipiceun ditinggalkeun di tempat nu hara-haraeun di Gunung Palabah Cikajang nu hawana sakitu tiisna. Cing pek kumaha lamun kadiri urang pribadi urang anu jadi indung bapana eta budak moal beda perasaan batur jeung urang teh sarua. Mang Uju jeung Biimik upama Neng Mintarsih keur bendu teh tara aya nu wani nembal ku manehanana oge kapikireun jeung karasaeun nya pisan kasauran Neng Mintarsih teh manehna sorangan oge tangtu bari sedih jeung prihatin lamun dipisahkeun ti anakna. Didadak di tengah perjalanan bari henteu nyaho budakna teh paeh atawa hirupna senang atawa paehna. Nepi ka Mang Uju jeung Biimik oge sok ngingsruk carerik lain cerik nyeri hate pedah dicarekan tapi ras kamuhyan jeung ras kana dirina asa manehna nu boga dosa. Asep Muhyi oge ari istrina keur ngagamreng ngagendeng Mang Uju teh tara ieu pipilueun nyarios dah kalah kabawa-bawa bae ka gelendeng sakalieun ngupah ngapeh oge ka Neng Mintarsih teh. Dina hiji poe Mang Uju bebeja kadununganana aya maksud arek mapai-mapai muhyan sugan aya nu mere katerangan kamana dibawana eta budaku anu kapihapeanana. Asep Muhyi barang ngadenge pamangsudan Mang Uju kitu asa mobok manggih gorowong keur mah eta nu diarap-arap ku Asep Muhyi teh gancang bae diidinan malah dibekelan dibere duit keur ongkos-ongkos di jalan. Mang Uju sanggeus nempa pamekelan ti dununganana jeung geus tarapti pikeun babaeun manehna gancang manehna unjuk salam pamit bari indit nu dituju ka Cikajang. Di Cikajang Mang Uju natanyakeun kanu boga imah sugan ari ngeuteun keneh ka anu ngarungsi waktu harita. Tapi kabeh oge henteu aya nu terangeun dan nungungsi teh dina waktu harita silih genti henteu matuh nu heubeul arindit. Daratang nu anyar kitu jeung kitu bae saterusna nepi ka beakna pangungsi baralik ka satempat-tempatna. Aya oge anu tetep di hiji tempat nu tinggaleun ngan ukur anu maraot
tetap kuburanana wungkul. Aya mingguna Mang Uju nyabana teh mapai-mapai maacah jeung Muhyan sugan aya laratanana, tapi weleh henteu aya nu terangeun. Mang Uju balik lengoh henteu manggih beja-beja acan. Balikna ti Cikajang mah Mang Uju sumpang-simpang heula ka tempat-tempat anu kungsi kacicingan ku manehna jeung dununganana waktu zaman ngungsi. Henteu wudu Mang Uju pada ngaraku atuhnya ari dahar-dahar bae mah Mang Uju teh henteu pati ngaluarkeun teuing duit. Sakalian susuganan parang dipanggihkeun jeung nu dipapai-papai kasarandog di perjalanan. Tapi boleh bae henteu kapanggih boro-boro jeung jelemana dalah raratanana oge henteu pisan aya nu terangeun. Beak kapanasaran hate Mang Uju henteu boga rasa dosa teuing ari geus diikhtiaran mah budak geus diteangan. Hatena pasrah bae ka Pangeran nu ngatur siang wengi nu kagungan saeusining bumi alam. Bari ngadua mugi-mugi eta budak disalametkeun sareng ditepungkeun deui jeung kolotna. Oge manehna ngadua muga-muga samemeh dugi kana ajalna teh panggih heula jeung eta budak kalawan arek menta dihampura ka kolotna. Dumeh boga rasa salah. Mang Uju geus datang deui ka soreang neng Mintarsih oge henteu kagagelan teuing manahna. Ari Mang Uju geus beak dengkak neangan mah manahna geus henteu panasaran. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna nyaeta lalakon Muhyan deui. Muhyan anu temen wekel soson-soson di sakolana kelasna nerekel ayeuna geus di kelas genap. Tetep jadi bintang kelasna, jadi budak nupang pinterna. Mang Darma jeung Biminah marilubungah kanyaahna beuki tamplok geus henteu asa jeung jiga geus asa ka anakna pribadi. Eukeur mah Muhyana henteu robah adat balikna ti sakola tara ulin henteu puguh. Babantuna beuki daek kana gawe beuki saragap. Ku Mang Darma jeung Biminah karasa jeung rumasaeun ti saprak Muhyan aya di manehna usahana kapanggih, dagangna maju, imah panyewaanana geus kabeuli, warungna geus jadi bogana, malah geus hade meunangna ngomean. Eukeur mah Mang Darma jeung Biminah teu pisan boga anak lalaki, ku ayana Muhyan teh jadi boga andelan. Pakaian jeung sagala keperluan sakolana ku Mang Darma diperlukeun pisan. Muhyan ayeuna geus bisa naik sepeda beunangna Mang Darma meuli. Sasatna duitna mah beunang Muhyan sorangan, hasil tanaga jeung kadaekna. Atuh beuki maju bae Mang Darma teh usahana kabantuan ku Muhyan ari balanja dagangan nu perlu teh ari aya sapedah mah leuwih gancang. Tapi aya anehna mungguh Muhyan mah salilana manehna malah tileletik taradaikeun make pakaian leungeun sapotong, kudu bae make baju leungeun panjang. Manehna sok ngarasa eraeun ari sababna pedah leungeun katuhuna ka tembong belang aya tanda ngajeblag dina sikuna. Melit nepi kana puhu leungeun, tanda Wisnu semu hideung numpang kana kulitna anu bodas bersih. Kolotna Muhyan maacah Mang Darma jeung Biminah geus maklum deui geus nyarahkeun atuh pakaianana teh boh nyieun boh meuli oge tara makean baju leungeun pondok. Muhyan budak kayungyun, budak bisa mihapekeun maneh sakitu loba anu mikanyaah teh tara teuing gumede barang pakena wajar pisan. Ngan sakola jeung nyaba wungkul manehna sok make pakaian alus jeung mentereng teh. Ari sapopoe jeung barang gawe mah pakaian biasa bae, dapun bersih beunangna sorangan nyeusuh. Tara nyusahkeun kolotna ti mimiti umurna nincak 8 tahun oge, manehna mah geus bisa sorangan. Muhyan umurna nincak 13 tahun, awakna morontot tereh gede, geus jalugjug jangkung. Awakna seseg ngareusi parigel kana gawe bedas tanagana. Awakna gerak saban poe, biasa narokan suluh karet, angkat jungjung barang berat ngajingjingan cai keur di warungna saban jam. Nimbaan cai aya ratusan timba sapoena sabab saban subuh geus minuhan bak sumurna. Sajabah diwarah barang gawe Mang Darma teh saban sore sok ngawuruk ngaji ka Muhyan, diajar bag-bagan agama, nambahan pangajaran di sakolana. Nu matak Muhyan mah tara tinggaleun hudang subuh, geus beres mandi terus salat subuh. Kakara manehna mirun seuneu nyampakeun Biminah anu ti pasar.
Ayeuna mah Muhyan carang balik ka Maacah sok di Mang Darma bae. Maacahna oge terangeun Muhyan sok diajar ngaji jeung maca di Mang Darma. Ku Maacah diidinan malah atoheun bae anu aya pepeuriheun sakola henteu atuh ngaji-ngaji cenah. Tapi ari malam minggu mah Muhyan sok ngahaja mondok di Maacah, ngahaja mawa buku apalkeuneun bari subuhna milu ka pagawean indungna ka gedong dunungan indungna. Sakalieun Muhyan poe minggu tara datang ka dunungan indungna sok ditatanyakeun boh ku Jaragan Raharja sareng istrina, boh ku putrana Neng Pujiati. Manehna sorangan oge ari hatena mah sok inget bae henteu panggih saminggu jeung dunungan indungna teh ngan sok maksakeun ari kabeneran aya apalkeuneun. Harita kabeneran malam minggu Muhyan ti sore keneh geus aya di kamar indungna keur ngapalkeun. Manehna geus kelas genap yang hareupan ujian umum ari indungna balik ti pagawean teh geus nyampak. Indungna geus henteu kageteun deui lantaran Muhyan oge boga konci sorangan hiji sewang jeung indungna. Maacah datang ka imahna teh geus bersih da biasana memeh balik teh di bumi dununganana sok mandi heula. Babawaan Maacah dibuka sangu jeung laukna rupa-rupa malah aya amis-amisna sagala. Tah mu ieu mah keur mu ngahaja enden teh mi HP ka ma jeung jeruk garutna da minggu kamari cenah mu henteu ka ditu. Muhyan ngahaja ti warung Mang Darma henteu dahar heula sabab arek moro dahar di indungna. Ari Maacah mah tara dahar deui da di dununganana oge memeh balik sok di piwarang dahar heula terus bae na heuracai. Eta oge bawana dahareun teh sok diandumkeun ka batur saimah sawareh da tara beak komo ari mu henteu aya di imah mah loba pisan nyesana. Geus beres dahar jeung ngopi nu amis-amis muh diuk gigireun indungna. Kumaha muh geus rada bisa diajar maca jeung ngaji teh? Parantos emak bobohan unggal wengi abdi sok diajar ku emang sareng embi teh. Syukur emak ngadoakeun maneh sing jadi jelema pinter, sing pinanggih jeung harkat darajat, sugan bae jiga batur. Pepeuriheun ku emak teh henteu kasakolakeun, henteu kadidik. Da puguh emak mah bodo jeung walurat. Maneh oge nyaho sakieu buktina. Sing bisa mihapekeun maneh kanu mikanyaah. Ka Mang Darma kabimina geuning sakitu nyaheunana. Sanajan juragan jeung enden oge ka emak teh miwarang supaya maneh jeung emak cicing di ditu. Cenah muh oge arek disakolakeun. Ngan duka kumaha pikiran emak teh bet asa kagok pisan karasana ku emak. Lamun muh aya di ditu tangtu moal loba kanyaho. Ningal rumah tangga anu gede, rumah tangga anu beunghar. Kaayaan dunungan anu sagala aya nu sarwa mewah moal nyaho kaayaan anu sejenna henteu nyaho kumaha kaayaan anu leutik kumaha susahna jeung hesena nu leutik sasama urang neangan pangupa jiwana. Tapi sanajan urang aya di keluarga nu gede oge sapopoena tetep bae moal ari bisa jeung hayang jiga kitu mah sanajan bari urang aya di ditu henteu mikirkeun dahar, henteu mikirkeun pake. Darajat jeung harkat mah tinggal tetep ngan saukur jadi bujang atawa lanjang mun awewe. Ari baheula mah jongos jeung babu disarebutna teh. Sanajan aya kasauranana arek nyakolakeun mu, paling oge meureun ngan samet bisa maca bae supaya ulah hese teuing ari arek miwarang. Nu matak emak hayang misah oge sugan wae anak mah harkat jeung darajat teh rada ningkat meueusan ulah jiga teuing emak saumur-umur teh ngan saukur semet bubujang bae hirup teh. Maacah mamatahan ka anakna nyaritana rada dumareuda bangun anu sedih kawas-kawas anu boga lalakon dirina ngarasa pinanggih jeung kaprihatinan cuma limba cipanona ngarunclang. Muhyan ngaregepkeun caritaan indungna. Sumuhun ya emak, abdi oge sok maca buku kengeng nambut anu sok dicarioskeun teh nu beunghar wae jeung nu pinter. Ari nu malarat mah henteu aya anu tiasa sakola. Carang langka aya kacarioskeun nu malarat jadi jelema pinter. Nyeta mu dasanyana atuh padahal ari kahayang sarua bae
Nu malarat oge hayangeun boga anak kasakolakeun, hayangeun boga anak anu pinter, tapi sugan ayeuna mah bisa kitu teh. Ongkoh ayeuna mah geus merdeka, sugan bae nagara mikirkeun nepi ka lebah dinya. Adil jeung makmur teh kudu walurat oge kaasaan. Muh tungkul ngeluk ngadenge indungna nyarita bangun anu sedih teh, hatena ngageremet, nimbulkeun tekad dina jero atina aing anak jalma mararat kudu jadi contoh ka sasama ka jelema-jelema nu sacorak pada henteu boga. Kudu sanggup ikhtiar sangkan jadi jelema pinter, bisa sakola jiga anak anu baleunghar. Nepi ka peuting indung jeung anak ngaguntreng ngadarongengna geus tarunduheun ka kara sarare. Subuh keneh geus harudang terus marandi geus beres sarta geus nyarician cai haneut kakara arindit Muhyan jeung indungna ka pagaweanana. Muhyan inditna ka gedong dunungan indungna tara make pakean paranti sakola, geus maranti makena teh pakean paranti digawe. Bajuna kameja kotak-kotak leungeun panjang geus buruk, calana salur kolor panjang nengahan bitis, sirahna ditutup ku krepus geus rada belel, buludruna anu geus murudul baroda saware pantes pisan lamun disebut pakaian kacung-kacung teh ari kahandapna make sandal jepit. Ieu pakaian teh pamasihan dunungan indungna. Duka ngahaja duka memang karesepna ieu baju teh kumanehna dipake maranti pisan ari kabumina dunungan indungna bae. Paranti ngabantuan digawe ka indungna da papakeana mah Muhyan teh loba, beunangna manehna meuli. Beunang meulian Mang Darma jeung diminah. Malah loba calanana bahanna tina kain anu aralus tur marahal hargana. Ti kajauhan ku Muhyan geus katembongeun Neng Pujiati nangtung hareupeun lawang pakarangan bumina keur gugupai ka Muhyan. Neng Pujiati teh ayeuna mah geus gede, sakolana geus kelas 5, salirana morontod pisan, malum putra anu beunghar. Alus ngarawatna hade piarana, sagala diatur daharna, boh sarena, sumawona pakeanana. Salirana bersih cacak budak keneh geus katembong gelisna, beunang nganggo rok bodas teteron, nganggo renda bodas. Rambutna anu hideung meles rada galing dirumbaikeun di pitaan, pita beureum, estu matak lucu katingalna. Jauh keneh oge geus ngajak seuri kamu waosna anu beres jeung bersih, ngaborelak lir sinarna mutiara, nambihan sari kana kagelisanana. Neng Pujiati lumpat moro maacah. Ma, maneh kasel Neng teh tadi megat ma. Pandangan Neng Pujiati nyepeng leungeun maacah bari rada ditarik-tarik, tapi ari socana mah ngareret ka emo. Pundung merenya ma, muh poe minggu pungkur mah henteu ka dieu. Neng Pujiati nanyana ka maacah, tapi ari reretna mah ka Muhyan bari imut ngagelenyu. Muhyan anu ti tadi cicing bae seuri mesem ningal paripolah dunungan nu pikalucueun jeung pikayung-yuneun. Mu bosanya ka dieu teh alim amang sareng Neng merenya ma. Sanes bosen Neng kamari mah. Aya kaperyogian panginten sareng rada sales ma muhna. Maacah mangwalarkeun panaros dununganana. Tiluanana lalebet ka pakarangan bumina ari maacah mah geus biasa terus bae ka pawon barang gawe. Neng Pujiati ngajak muh ka kebon kembangna. Tadi mah Neng Pujiati hareupeun maacah nanyana ka muh teh dibalengbarkeun ka indungna jiga anu rada era arek ngajak nyarita ka muh teh. Ayeuna mah mani alewoh ngajak nyarita ka muh bari nuduh-nuduh kana kembang. Muh, kembang nu enggal teh parantos kembangan geura, yuk urang tinggal. Sae teh kembangna oge seungit ka ambungna, kembangna teh ngantosan nu melakna hoyong ora ditinggal. Piraku Neng aya kembang ngantosan ditinggal ku anu melakna. Muh seuri bari ngareret ka Neng Pujiati. Cikikik Neng Pujiati gumujeng bari nenggel tonggong muh. Teu percanten muh mah da atuh nyarios kembangna ka Neng. Muh nuturkeun Neng Pujiati nyamperkeun tangkal kembang nu kembangna keur mangkak bekah, rupana kacida pisan alusna. Seungitna kang seungahiliwir komo lamun seug ti peuting tangtu seger melebar, seungitna angin-anginan. Muh
Kembang naonnya jenenganana Neng hilap deui da saur apa mah nganggo blum-blum kitu. Sawios Neng ari hese mah jenengan kembang teh urang gentos bae. Nya atuh anu sae ngarasami sapertos kembangna. Muh ngahulang sakedeung mikir pingaraneun anu alus. Kembang Cahaya Sari Dewi ngalap jenengan nu kagunganana da sami pisan lucuna. Ih muh masok kitu. Neng Pujiati ngajangilek bari baeud socana rada ngarindat ka muh, tapi ari manah nama atoheun bae ku muh disebut lucu. Muh nyokot parabot paranti manehna digawe pacul koret jeung peso keur beberes di kebon kembang. Jukut-jukutna diberesihan, tangkalna disaeur, regangna nu geus garing dilaanan. Jongjon pisan muh digawena di kebon di mandoran ku dununganana Neng Sri Pujiati. Raden Raharja nuju caralik sareng istrina dina teras gedongna nuju ngaos serat kabar majalah mingguan nu biasa kaluarna saminggu sakali bari nyandingkeun kueh sareng leueteun. Dening Rum anu nuju calik bari ngaos ningalieun putrana keur aya di kebon kembang nuju anteng ngamandoran muh anu keur digawe. Anjeuna ngagupayan putrana anu kaleresan ningali ka anjeunna. Neng Pujiati nyamperkeun ka ibuna. Neneng candak dina meja roti 2 gepok sareng caina dina termos alit kengeng ibu nyadiakeun keur neneng sareng muh. Neng Pujiati mios kapungkur nyandak roti sareng caina dicandak ka kebon kembang. Mang tukang kebon ieu ngaleueut heula liren sakedap cai kabujang tiis kitu basana Neng Pujiati ngaheureuyan muh anu keur jongjon digawe. Muh cengkat arek nangtung kopeahna ti kahit pluk ragrag kana taneuh. Kopeahna dicandak ku Neng Pujiati dialungkeun kana tangkal kembang nu rada luhur. Kopeahna nyangsang ngait kana regang. Muh olohok nanggahan kopeah belelna di luhur tangkal kembang Tanjung. Neng Pujiati gumujeng meuni nyikikik pananganana kakeprok bungaheun ningali kopeah muh nyangsang kana kembang. Sirah jeung tarang emuh nu tadina kabunian ku kopeahna da makena didadatkeun ayeuna ngabuliklak kopeahna ragrag. Buukna luwis beunang nyisiran, buukna ombak-ombakan galing bawa ti kudratna mapaesan tarang anu lega. Halisna hideung ngajeler nyipat panon anu cekas jeung cureleuk tanda jalma pinter jeung calakan. Neng Pujiati sajongjongan netep bae ka muh anu keur tungkul kakara harita Neng Pujiati ningali muh lesot kopeahna dina manahna Neng Pujiati nyarita. Gening ari henteu make kopeah dilelepkeun mah muh teh bet henteu jiga budak kampung. Muh cengkat tungkulna ngareret ka Neng Pujiati anu keur mencrong manehna beungeutna rada nyiak beureum, rada keheul padah kopeahna dialungkeun kana luhur kembang. Rasana rada eraeun sirahna katingali ku Neng Pujiati. Ari Neng Pujiati mah ongkoh-ongkoh bae nyeungseurikeun anu keur keheul bari cicikikikan atuh muhna oge tungtungna mah seuri ku polahna nu nyeungseurikeun. Mangga urang ngaleueut heula. Neng Pujiati ngasongkeun piring plastik kembang-kembang nu dieusi roti 2 gepok kengeng masi-masi. Ditumpangan ku garapuhna. Cur mairan cai kana gelas tina termos, caina cai susu ngebul jeung panas keneh. Brak bae eta 2 budak ngadalahar roti semu anu nari mateun pisan. Ari disidik-sidik anu titen eta 2 budak teh papasangan nu istri geulis tur manis kulit umyang sari koneng raraina hejo carulang. Urat-urat dina rarai katingali ngaralangkang. Ari imut damisna teh kempot jiga cai anu museur. Nu lalaki oge nya kitu pakulitanana bersih keuretan beungeutna rada buleud awak tegep. Piengkeun namun seug nincak kana umur masa remaja. Sok piraku eta budak henteu loba nu nyarebut ganteng cakep ceuk Sunda nama kasep pibasaeunana rupa jeung dedegan pande kitu teh. Tapi kaceda pisan bedana kawas bumi rejeung langit. Kumaha henteu arek kituna da puguh anak cacah jeung putra menak. Putra dunungan jeung anak bujang, putra jalmi anu kaya jeung anak jalma malarat jauh pisan babandinganana.
Eta dua budak layet pisan ti leuletik tepung nasa minggu sakali arulina teh aranteng pisan tara pisan pasendatan silih ayunkeun karasep. Tiker umur 7 tahun Muhyan dibawa ku indungna kadinya. Ayeuna geus kelas genap, umurna geus 13 tahun. Muhyan jeung Neng Pujiati geus saperti sobat dalit, geus henteu asa-asa, tapi rasa Muhyan tetep midunungan, henteu nganggap batur ulin. Manehna ngarasa kudu ngajaga jeung ngasuh sangkan dunungan mi asih, nganggap hiji bujang anu satia. Nu matak Muhyan sakitu manehna geus kelas genap teu daek terus terang ngaku sakola kadununganana, sok sieun dununganana asa kasasamaan, asa kasasaruaan. Heug bae engke Neng Pujiati teu kersaeun deui tutah-titah ka manehna. Muhyan jeung Neng Pujiati digarawena di kebon kembang teh aranteng pisan, geus rada panas eta dua budak reureuh di handapeun kembang kertas. Dariuk dina rusbang ku ibu ramana henteu dicaram, da geus biasana dina saban poe Minggu oge. Aramangna kitu ti keur laleutik keneh. Moh, Neng sakola teh atos kelas 5 nembe ulangan keur naikeun kelas genep. Kunaon moh bade disakolakeun ku ibu henteu kersa saur ma acah? Sawios Neng, da parantos pameng ayeuna mah Neng bae sing tiasa naik kelas ka kelas genap. Sumuhun sugan bae Neng tiasa naik ka kelas genap, doakeun nya moh. Muga-muga bae bade diteraskeun ka mana Neng sakola teh. Upami lulus hoyong ka SMP teras ka SMA. Neng hoyong teras ka ka mananya teras teh? Kumaha engke bae ari atos lulus di SMA mah. Ari emu da muh mah dan teu sakola nya, kumaha atuh karunya meureun ari henteu sakola mah. Sawios Neng, muh mah upami Neng parantos ageng, parantos kagungan bumi ku anjeun, bade ngiring bae ngamulaan Neng, bade ngiringan kana sapiwarangan sapertos ayeuna. Muh osok di piwarang didamal di kebon kembang ku Neng teh. Neng Pujiati bangun anu karunyangan pisan ka muh, anjeunna neuteup beungeut muh henteu ngiceup. Muh anu kabeneran cengkat eraeun ditetep ku dununganana kitu teh. Hanjakal. Neng Pujiati ngarahuh humandeuar mang hanjakalkeun, pedah muh henteu sakola. Lila pisan eta dua budak galuntreng ngadarongengna bari ngiuhan dina handapeun kembang kertas teh. Kabojang ibuna Neng Pujiati sumping ningalian ka kebon, palai uningaeun naon anu dipidamel ku putrana sareng muh. Katingalieun hasilna pagawean barudak teh kembang-kembang anu dijajarkeun turut-turut sisi bundaran muteran tangkal kembang anu arageng. Di handapeun beres bersih mani lalening lalenang, jukut-jukutna dipangkas, regang-regang anu garing dilaanan. Batu-batu alit aresna di jalan dirarata, sisi-sisina dipasang bata diserongkeun ka luhur jadi juru tilu. Benang mulas make kapur ngarah henteu jadi lukut. Beres pisan katingalina teh nambahan lucu jeung alusna eta taman. Di tengah-tengah eta taman aya bunderan balong kembang natarate. Laukna tingkaru cebak, lauk mas beureum, lauk kamper, tengahna aya cai ledeng mancur, muncratna kaditu kadieu. Tembokna benang mulas ku kapur meni ngeplak bodas rata pisan. Matak lucu jeung hegara katingalina tangkal bubuahanana keur karembangan, tangkal balimbing jeung jeruk garut, paselang jeung tangkal dalima. Di beh sisi ngaberes tangkal buah gedongna meni nguyupuk berateun ku buah keur marejeehna garumading. Dending rum nyamperkeun putrana anu keur calik dina jukut, ari muh keur sasapu handapeun kembang Tanjung nyapukeun kalakai nu marurag. Urutna tadi muh ngajul kopeahna nu nyangsang. Neng Pujiati ngadeg bari imut ka ibuna, enggal mapag ibu anu nuju angkat. Atos wae barudak, capek geura babarasi, geus meujeuhna reureuhna. Geuning ieu atos. Neng Pujiati angkatna bari cacarios sareng ibuna.
Muh tas ngaruangan runtah terus manehna meresan rantang urut tadi dalahar dijingjing kana jingjingan jeung marios parabot urutna digawe dibereskeun disimpen kana tempatna ari wawadahan dianterkeun ka dapur. Ibu muh mah teu kersaeun sakolanya, teu kersaeun sakola hawatosnya Bu. Ku ibu oge dipiwarang dilebetkeun ka mana tapi muh nah teu daekeun. Cek makna mah Neng Pujiati marulih di kebon bade bebersih angkatna sareng ibuna. Ari emuh mah sabiasa sasari sok terus ngabantuan indungna nepi ka beresna kakara manehna bebersih terus mandi balikna sok geus burit geus dalahar jeung dibahanan dahareun bawaeun ka imah. Neng Pujiati ngayajabkeun nepi ka lawang pakarangan. Kocapkeun ayeuna nu sarakola di saban sakola barudak ngarap-ngarap pengumuman hasilna ujian. Nya kitu deui muhyan pikiranna acan jongjoneun sajeroning digawe di warungna Mang Darma teh hatena hayang buru-buru nyahoeun lulus henteuna jeung biji nilaina dina saban pangajaran. Sakur barudak anu aya maksud neruskeun sakola mah kabeh oge teu garenah cicing meh saban poe ngalanglangan ka tempat-tempat pengumuman nu geus ditangtukeun. Kabeh barudak anu tadina ngarep-ngarep teh teu burung tepi kana waktuna hatena ngageleter keur narempo angka-angka anu ditulis dina papan tulis di hareupeun sakola. Rupa-rupa pamolahna aya nu suka seuri bae silih rangkul jeung baturna. Sanggeus maranehna nyaraho nomorna dina bor aya anu akur jeung nomor ujianana. Aya oge anu lungse beungeutna semu pias pedah nomor ujianana eueuh dina tulisan pengumuman. Aya deui anu sanggeusna nempo yen manehna oge lulus cuk cerek bae ingeteun ka kolotna henteu bisaeun ngongkosan keur neruskeun sakola. Pendekna mah barudak rupa-rupa pisan pamolahna bari ngariung-riung di hareupeun bor pengumuman teh. Muhyan oge katembong keur diuk dina palang sepedahna manehna ngabeulengeh seuri sanggeus nyahoeun yen aya nomor ujian manehna anu ditulis dina pengumuman. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.